Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Tepang dangu deui sareng Mang Barna ngadongeng deui wae mitra. Urang neraskeun hanca garapan nu katunda carios kalayan judul Rana Bengsrat dina seri anu kadua. Ieu dongeng teh karangan Hileksa. Nyangageun Rana Bengsrat seri kadua karangan Hileksa. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu upami telepat hanca nu katuna waktos dinten kamari dina seri kahiji carios Rana Bengsrat teh parantos dugi ka Hansip nunyu ka udung 1.500 sakilo mang. Oh gitu jadi 6.000 merenya. Duh jajan teh gede teuing na ari si Karim. Tapi teu naon-naon kan rek dibayar ku kuring ya. Cek Mang Seno bari jung cengkat rek nyokot duit ka kamar. Tapi Bi Urmi megat bari pok nyarita. Yah, duit tengan sakitu-kituna. Piraku rek dibikeun. Mangkana geus janji ka tukang kiridit poe ieu teh rek dilunasan. Kumaha tukang kiridit mah urang badamian mengke tibatan wirang. Nya kajeun atuh tapi kade udah dibeakeun. Cek Bi Urmi ariwang bisi duit BAKB. Da puguh loba bubutuh. Mang Seno teu nemalan. Manehna mah teu mikirkeun naon-naon anu penting urusan jeung haji. Manan kudu beres harita. Wiwirang kudu ditebus. Tekung silila Mang Seno geus neupeul duit song dibikeun Hansip. Yang ajang yuk mang ngaluarkeun duit 6.000 perak. Lain meuli lauk, lain mayar denda, oge lain mayar kiridit. Tapi ieu mah minangka hiji syarat. Pikeun ngalengsekeun pasoalan jeung Haji Manan. Muga-muga ku duit sakieu teh sagala rupa urusanana dianggap rengse. Ulah aya gantar kakaitan, ulah rek dipapanjangkeun, mangucap nuhun ka ujang jeung ka Haji Manan nu adil jeung wijaksana. Kop ampihan tepikeun ka Haji Manan sarta hampura kiduhnya. Kaharti mang, keun kukuring rek ditepikeun ka Haji Manan, tapi omat jang Karmin kudu dipapatahan ulah sakali-kali deui kitu. Sabab mun kapanggih sakali deui mah kapaksa rek dilaporkeun kana wajib. Kun tanggung jawab mang eta mujang. Naon atuh ari kitu mah. Permios wae atuh mang ye. Hansip cengkat bari amitan. Song ngajak sasalaman ka Mang Seno. Ku Mang Seno ditambanan. Sanggeus sarerea sasalaman, Hansip jeung Udung baralik maningingkig. Sedengkeun Karmin mening ngahuleng. Samar polah jeung samar rampa. Mitra kaum dangu harita Mang Seno jeung Bi Urmi mening ngahuleng asa dina pangimpian. Cacakan lamun teu inget ka anak mah boa geus ditampilingan Karmin teh. Mang Seno asa diwiwirang gunu jadi anak. Asa ditaranjangan di jero pasar. Sanggeus rada lila pok Mang Seno nyarita deui. Karmin. Ya Pak. Sia geus ngawiwirang ka kolot. Ditambah ku ngarugikeun. Sabab duit ladang hayam keur mayar kiridit. Ludes dipaksa ngagantian ka Haji Manan.
dipakai ngagantian ke Haji Manang. Ayeuna Bapak rek nagih janji. Sabab penting tadi maneh geus kedal ucap rek sanggup migawe naon wae mun maneh milampah salah. Ayeuna maneh kudu ngajalankeun hukuman ji Bapak. Ampun Pak, kuring cari masalah Pak. Ya cukup ku nyebut ampun. Nu salah kudu dihukum. Ampura we atuh Pak. Teu bisa panjang sia urusanana. Maneh kudu nebus kasalahan. Kudu wani tanggung jawab. Teu meunang sangeunahna nyarita. Ayeuna maneh hukuman. Carana kudu ngarit 10 tanggungan keur maraban sapi. Tuh aditna geus meunang ngasah. Ayo ini Ceuk Mang Seno bari nunjuk kana arit anu nyelap dina bili. Atuh meni ngahulang Karmin teh da puguh biasana mah ngarit teh sok sahayuna tara dipatok. Atuh meni 10 tanggungan Pak. ulah nawar sia, da ieu mah lain jual beli. Henyung sia. Jika itu siaga ini kudu menang buru-buru. Sinadahar heula atuh bapana. Moncong, engke balik na ngarah ponyo. Karmin teu nemalan. Manehna kapaksa ngagugu kana parentah bapana. Juru turun kaburuan leos kapipir kop kana arit. Kenceling ini trek ngarit jarami keur parab sapi. Saja jalan mikir bari ngajingjing arit. Hate panas jajantung ratuga. Panjadah. Make tinggalin dukoy atuh jadi weh. Katohyan. Sata dicarekan ku bapak. Haryaneun sia dudukoy. Ceuk Karmin gagalendeng kana dudukoy. Manehna inget ayeuna mah harita teh basa meunang lauk anu beureum. Laukna ngadupak kana dudukuy. Anu satuluyna dudukuy teh dilaan. Dituna hareupeunana ari balik teu kabawa. Nu akhirna eta dudukuy teh bet jadi panyakit. Serog ka sisi sawah. Karmin mureleng kana jarami nu harejo. Tapi hanya kal parena can dibuatan red kakenca red kakatuhu. Breh dilebak aya nu keur panen atuh gancang disambeurkeun. Menta jaramina Mang. Sanggeus tapi kanu dijugjug. Kok bae teu bantuan heula ngakutan pare ka saung. Jawab anu boga sawah bari nunjuk kana pare nu ngayang di tengahan. Nyaheug, engke lamun geus menang satanggungan lah. Ceuk Karmin teu mikir deui. Ubres we ngarit tapi kamenang satanggungan. Sanggeus rengse meungkeut tuluy nyumponan janjina mantuan ngakeut pare ka saung. Tapi ukur sabalikan leos weh balik. Kocapkeun ayeuna Mang Sen jadi anak. Sangkan teu ngalunyak deui. Yuh manehna, mun anak urang jadi warah gitu, moal aya robahna. Geus bukti manehna teh beleweng, bangor jeung bana. Jadi lamun teh diwarah teh urang keneh nu salah. Sabab ngawarah jeung ngadidik anak teh kawajiban indung bapana. Tak kulantaran kitu, ulah rek ngahalang-halang. Da kami ge nyaah ka anak mah nyaah. Wah nyaah ka anak kitu peta. Mani tega nyiksa. Ih, lain tega, tapi lamun teu kitu moal mikir. Engkena teh bakal ngeunaheun. Ayeuna makeun wae antep. Tapi ka mana kataatan kanu jadi kolot? Da kami ge mun teh nyaah ka anak mah yeuh geus dikumaha meureun. Da mun ngagugu nafsu mah yang nyiksa nepi ka ngajoprak klepak. Tapi disiksa kitu mah moal bener. Paling ge beuki beleweng. Nya, engke deui mah ulah cara tadi. Nyiksa anak hareupeun batur eta teh sarua jeung ngabibirang anak sorangan. Mogeus ya Urmi, lamun maneh rek keukeuh ngabelaan si Karmin. Jik bae sia balik ka kolot maneh.
malah kitu ge si Karmin teh turunan maneh bulawang jeung bandelna babati maneh meureun Cek Mang Seno bakatku keuheur sabab pamajikanana mihak wae ka Karmin atuh puguh Bi Urmi teh meuni buncelik bakatku teu suka mani renge bakatku amek udig-dig we nafsu naon ieu Seno dedengean teh balawangna turunan kami nah teu ingat yen anu balawang kitu teh maneh pribadi jadi anak itu mah si Karmin teh turunan maneh meureun sabab kaciri ayeuna oge gurat batuna teu beda jeung maneh ari naon-naon teh mung eleh bisa we malik-malikeun ka batur nepuguh mah turunan maneh anu kitu teh turunan maneh gagabah sia ngomong teh Mang Seno geus teu kuat ku amarah jung nangtung dambaleungeun ka tuhu geus meber rek nyabok ka Bi Urmi ari Bi Urmi geus meuringis bakat ku paur mani asa geus bek we kana pipi keur kitu panto aya nu ngaterokan disusul ku nu pepuntenan Punten leungeun Mang Seno anu geus diamang-amang teh ngurapes deui atuh panonna melong kana panto sajongjongan mah teu lemek teu nyarek Bi Urmi olohok deui jajantungna kalah ratug Punten Mang Seno aya sok alebet saha Mang Seno nemalan manehna ge sadar sabab sabenerna mah apal kana sora kisemahan teh raga mangkana tulak panto tuluy dilaan berai panto muka mending Pak RT mengasalik Pak RT lah Mang Seno rengku hormat rada balaham belehem ret ka Bi Urmi terus camrut ret deui ka Pak RT bari nyerenge punten ngaganggu yeuh pugu aya perlu kuring teh Mang Pak RT diuk dina kursi paroman ayem teu aya roman kaget atawa reuwas jiga nu teu nyaho kana naon-naon henteu Pak RT henteu teu ngaganggu aya naon kitu acara ruas teuing yeuh Mang Seno diuk kalayan sopan panona melong ka Pak RT iya Mang kuring teh meunang parentah ti kokolot pageto poe Sabtu urang gerakan meresihan jalan cenah jeung sekalian urang ngala batu keur ngutak gawir omat mamang ulah teu datang sabab ieu teh penting pisan tangan sakitu ai perlu na mamang kedah kerja bak laras Mang kerja bakti da geuning kitu ibina kami teh kudu kerja bakti cenah numatakeun we kawado mah minggu hareup ulah ayeuna yeuh cek Mang Seno bari ngareret ka Bi Urmi anu keur camarut keneh hatena ngagugudug geuheuh tapi kasapih ku Pak RT atuh amarahna teh nungtutan leungit nya kajen teuing kumaha benerna we nya kitu we ayeuna mah jika tu nyokot-nyokot cai teh kayaknya ieu RT teh suguhan Bi Urmi ngaleos ka bawon rek nyokot cai teh keur nyuguhan Pak RT sadengeun Pak RT jeung Mang Seno ngobrol saperluna atuh di dinya teh teu jiga-jiga tas perang jempling cara sasari bubuhan aya Pak RT masa olah-olah mere gencatan senjata gitu wahara aja sanggeus rada lila sarta geus disuguhan cai jeung cau Pak RT amitan leos imit sanggeus mengkol ka pipireun Imah Ukri Pak RT ngagik-gik seuri sabab tadi teh memeh asup ngadengekeun heula anu parasea mitra kaum dangu kacaturkeun Mang Seno jeung Bi Urmi pating harulang jiga anu teu bisa nyarita era kurarasaan
Era ku Pak RT jeung asa teu pararuguh we. Jadi ucing baeud ayeuna teh, pabaeud-baeud. Tapi lila-lila Mang Seno ngamimitian nyarita deui. Loh, Urmi, walang siang omongan urang teh euy kadengeun ku RT. Era temen urang teh bet pasya kawas bolon. Da manehna anu kitu teh mah. Make jeung ninitah balik sagala. Na geus teu suka ka kuring tehnya. Make ninitah balik. Ih, lain gitu Urmi, lain. Kami mah nitah balik sa teh bobodohan. Dabongan maneh masuk ngahalangan wae kana karep kami teh. Padahal pakarepan kami teh alus. Hayang ngawarah si Karmin sangkan jadi jalma bener. Ayeuna kieu we. Mun kami mamacahan ka si Karmin, omat ulah sok dibelaan. Sabab anak masuk kalah ka nyarundang. Si Karmin teh anak duaan. Sagala rupana tanggung jawab duaan. Teu kudu silih tuding. Jadi ayeuna mah pasrahkeun ka kami, rek diwarah. Nyakop wae kuring mah moal pipilueun. Tah kudu kitu. Jep. Nu geunem catur teh jempe. Gubrag di pipir imah aya ngagubраgkeun tanggungan. Teh kungsi lila kalacat Karmin ungah luut laet kesang napasna ngahegak bakat ku cape. Menang juku teh Min. Menang Pak ti sawah Mang Penyol. Jawab Karmin gek diuk bari nyelapkeun arit hanapeun korsi. Oh, syukur ari menang mah. Isukan wayahna ngarit deui. Ulah ngandalkeun bapa wae. Coba bapa teh loba pagawean sejen. Pikeun nyumporan pangabutuh sapopoe. Maneh teh geus gede Karmin. Geus dewala dewasa maneh teh. Geus mujeuhna babantu ka kolot. Ulah loba ulin teuing. Ulah ngador teuing. Mana komo bari jeung babadog bapaok mah. Ulah pisan. Kejadian kamari ulah dilampahkeun deui. Eta teh goreng patut. Malah mah usep maneh rek diduruk ku bapa mah yeuh matak mawa kana kedul eta teh. Naonan? Ya, pangadulan eta teh. Karmin teu nemalan. Kalah ledak-ledak ngusap kesang dina tarang. Pak Nona melong kaburuan ras inget kana kejadian tadi. Basa kadatangan ku Hansip tea. Ngalaman dipariuskeun ceuli ku kolot hareupeun Sema. Heueuh Min, maneh teh geus gede ayeuna mah yeuh. Geus waktuna babantu ka kolot. Geura diajar usaha anggur. Sabab sakedeung deui bakal boga pamajikan. Da geus sawawa maneh teh. Mun teu bisa usaha rek kumaha. Mangkaning jeung bapa mah moal bisa ngawaris barang da kaayaan nabatan sakieu. Kumaneh oge kasaksi teu kudu dijentrekeun deui. Karmin anger teu nemalan. Ngan hatena rada nyeredet sabab asa diingetan yen manehna teh nyaan geus sawawa tereh boga pamajikan. Ari pagawean kawas budak ukur ulin atawa nalang layangan. Kana usaha can bisa tapi kana udud geus nyanu. Leuheung mun boga ududna mah dangan ukur mawa pangenyot wunggul. Oh, yes, Karmin. Ngeredah heula. Duh, sangu geus haneut. Cek Mang Seno bari nunjuk ka pawon. Karmin cengkat da nyana beuteungna geus lapar. Ari Bi Urmi ngarenyag manehna kakara inget tadi teh Ningalkeun sangu dina seeng jeung pinang dina penil. Teu ditempo-tempo korejat nangtung terus lumpat ka pawon. Kasampak teh seeng saat caina pinang tutung meuni hangit atuh meuni ngahuleung da puguh kajongjonan ku Pasea jeung ngobrol. Mana sangu teh mak? Ieu dina seeng keneh Karmin. Bau hangit sanguna oge. Da seengna saateun malah pinang ge saat laukna tutung. Mangga mitra urang teraskeun.
Nagawe naon wae tuh di imah teh malah. Karmin gegeleneng haneueuh jeung jengkel. Anas geus ngajemprak sila ari sanguna bau hangit. Nyeta aya saya mah tadi teh Karmin. Majeng bapak kajongjonan teuing puguh oge. Mitra ngadenge nu ribut-ribut Mang Seno nyampeurkeun nanyakeun ka pamajikanana. Sanggeus diterangkeun atuh meuni gogodeg Mang Seno oge. Pun bae Karmin. Sing sabar euy. Mana kitu ge lain milik maneh lauk teh. Kalah tutung da saateun. Tapi moal mubah teuing. Daya keneh piliheun. Pek we dahar ka dinya. Da kajona ge bau hangit sengna kasaatan deui. Oh ya nya we da geus kitu jadina. Aya saya mah di mana tadi teh atuh Pak? RT. Temal Mang Seno bari ngaleos. Sieun ditanya kapapanjangan ku Karmin. Da teu wani ari ngabejakeun tas perang omongan mah. Ari si Karmin ngahuleng di pawon. Rek dahar ponyo teh jadi teu tulus da puguh pikiranana jadi teu puguh. Sedengkeun di Urmi paktik-pek meresan parabot dapur. Sanggeus reureuh si Karmin nyampeurkeun deui ka bapana nu keur ngahuleng sorangan di tepas. Hate Mang Seno jadi teu teteg boga anak teh ngan ukur namahan bingung, teu bisa dianelkeun gawena, malah mah kalah matak namahan riweuh. Barangjol anakna Mang Seno ngareret ku juru panon, tapi can ngomong jiga nu beak picaritaeun. Pak, aya naon Pak RT teh Pak? Karmin ngamimitian ngomong. Nita gerakan ngoret jalan. Jeung ngalah batu keur eta nguta cenah. Iraha Pak? Poe Ahad. Keun kukuring urang cumponan, bapak mah urus we pagawean Pak. Ya syukur atuh ari daek mah. Memang eta nu diharapkeun ku bapak teh. Tapi kade ulah neangan piomongan batur kudu bisa ngajaga ajen nu jadi kolot. Ulah ngerakeun, ulah ngabibirang, ulah nyieun lampah pika ijieun batur. Ceuk Mang Seno sakalian mamatahan deui ka anakna. Wah tuh Pak, da kuring ge boga pikiran. Piraku deui atuh Pak. Oh kade, kudu diingetkeun ye ulah sok mawa karep sorangan. Nyaheug Pak, moal sakali-kali deui Pak. Temala Karmin dari anaker jiga nu nyawe rek babalik pikir. Atuh geus kitu mah hate Mang Seno teh Asa kaupahan. Pikiran caang deui hate teger jeung regreg. Nu akhirna Mang Seno ini rek nempo kebon bako. Ari si Karmin geus janji rek ngarit deui sabalikan. Gancangna carita poe Ahad geus kasorang. Urang lemur kumpul di parapatan ngadaguan Pak RT rek ngayakeun gerakan kebersihan jalan. Si Karmin oge geus datang mawa pacul jeung parang. Kitu deui anu sejena. Di antara para pamuda aya hiji jajaka anu sapantar jeung Karmin mawa pacul jeung bedaug panjang. Manehna nyampeurkeun ka si Karmin gek dina batu deukeut tihang pager. Dewa naon euy disumurup ka maneh poe ieu make daek kerja bakti. Moal hujan angin kitu euy. Ceuk eta pamuda bari nyerengeh ngabanjolan ka si Karmin. Memang tarati sasarina. Wah, ulang ngahina Harli euy. Da dewek ge boga pikiran atuh nu geus mah geus we lah. Taraso teh sok dicare ku bapa ari ayeuna mah dititah. Temal si Karmin bari mureleng.
tengenahan di omongan gitu teh. Nya syukur rek kitu mah tuh muga-muga we sing saterusna daek teh euy. Sabab biara lemur teh lain ngan ukur daek sasapu bungku tapi jalan jeung sabudeurna oge kudu dipiara. Geus lah li lah. Kuring mah teu butuh ku papatah ti maneh. Butuh oge ku beja anu pantes euy. Di mana nu aya lalajuaneun? Ceuk Karmin bari ngadeuketan. Gek diuk gigireun Harli. Hayang lalajo maneh teh Min? Heuh, geus lila tara lalajo. Urang pindah diukna yuk. Urang badami. Cek Harli. Ayo, di mana tuh? Tuh deket tangkal asem. Ngarah teh kadenge ku batur. Duanana cengkat terus muru ka tempat nu dimaksud ku Harli. Sanggeus tepi duanana gukek dari yuk bari tetep nyekala pacul. Kumali, engke dicampaka rek aya wayang golek euy. Dalangna teh urang Karawang sinena ti Subang. Mun maneh hayang lalajo, sampeur ka imah bada isya. Satuju atawa henteu Min? Nyatang tuh satuju mah tapi kumaha kaayaan di ditu? Loba nu herang atawa moal dewek maresep kanu kitu teh euy. Hayang ngaheureuyan jeung hayang. Naon maksud maneh teh? Nu herang teh seng-seong euy. Hayang naon? Nya hayang anyangan gitu maksud teh. Oh, gitu beres lah. Arep kitu mah. Mau burung hasil menyaan hayangna ulah jalir. Sambeur ka imah. Nya hayu lah. Midra sabot gunem catur duaan Pak RT celak celuk anu araya didinya. Ngajak ngariung heula. Atuh sarerea kumpul ngariung Pak RT. Malah Karmin jeung Harli oge milu aub. Rek ngadengekeun papatah di RT. Jalan anu kalebak heulakeun euy. Kamalir jeung gawirna cangan. Atuh batuna bereskeun sarta jalan cai babener sing rapih. Geus beres eta urang ka kidul. Maresihan anu berasna ka Situ Raja. Ulah poho mawa parang. Ceuk Pak RT bari tanyak tunyuk. Ngariung ungut-ungutan sarerea satuju kana parentah ti RT. Atuh geus puguh kitu mabring sarerea muru ka jalan anu kalebak. Memeres jalan nu barala loba jukutan. Karmin jeung Harli teu pajauh. Bari digawe teh galecok we ngobrol bari seuri gogonyakan. Satuluyna pagawean teh lumangsung kalayan lancar. Kabeh dihanca nurutkeun rancana tadi. Kabeh digawe babarengan. Daya nu melencing, daya nu luhad lahed. Estu suhud pagiat-giat. Sanggeus rengse terus baralik ka imahna masing-masing. Kacaturkeun peutingna. Kaayaan sepi jempling langit lenglang daya aling-aling. Bentang baranang pating kariceup sora jangkrik reang di sarada. Patemalan jeung sora gaang. Ditema ku sora lonok di kebon roai. Harita Karmin lempang sorangan. Muru ka imah Harli. Rek nyumponan janji teh. Karmin dangdan meniginding mawa duit sacukupna bisi butuh keur ngabibita mojang. Barang srog ka imah Harli mitra kaum dangu. Reg eureun Karmin teh ngadedengekeun heula anu aya di jero imah. Sabab harita aya anu patinggerna ngobrol. Tapi teu jentre omonganana mah teu kaharti maksudna. Dah kemana ari si Harli? Palang siang bohong ngajang-ejan teh euy. Alah. Ceuk pikir Karmin bari nguliwed ka pipir ngadeuketan jendela kamar. Ceuk panyangka Karmin mah didinya sarena Harli. Karmin ngajanteng di pipir imah tapi teu ngadenge sora Harli. Puguh we si Karmin teh jadi maneg mayong. Bisi tetepung jeung sobat. Tungtungna ngoloyong init rek balik deui ka imahna. Tapi karek ge bijil ti pakarangan bray panto aya nu muka atuh caang kaburuan.
malah mah tonggong Karmin kacaangan. Saya tak. Cek Mang Itang bapak nasi Harli. Kebeg Karmin tengah renyag. Terus Malik bari pok nyarita. Abdi, pun Karmin pak. Oh, yang Karmin. Nah, itu lain ke jero, daya si Harli oke. Ya ke jero, ulah asa-asa. Pangapa nuhun pak? Karmin tetulus balik hatena atoh di titah ka jero teh. Kalajat unggah katepas gek diuk dina kursi. Hari Mang Itang asup ke tengah imah nu satuluyna gera-gero ka anakna. Nu keur dahar di pawon. Enon pak. Cek Harli rada ngosom. Itu babaturan nyamper tuh. Kadenge nu leumpang muru katepas lol tina panto tengah. Harli seuri beri jeung bunga sabab Karmin bener-bener nyumponan janjina daek datang ka imahna. Geus dilamin. Gek diuk dina kursi. Nyeta karek jol. Malah aja teh li. Tulus atau moal ieu. Ih, nya tulus atuh. Da puter ge loba nu ngorek lalajo. Tapi urang mah ulah bareng jeung nu loba lah. Sok tara puguh euy. Mending ge duaan ngarah jeung Jon, jeung bebas. Kedagoan. Tek disalin heula. Nya jeung atuh. Buru-buru dangdana. Harli ngojengkang ka pangkengna tekung silila geus bijil deui geus rapih meunang dangdan. Terus beja ka kolotna terang-terangan rek lalajo. Mang Itang idinan. Atuh terus Harli jeung Karmin harinit. Dua pamuda laleumpang kalayan tenang bari uplek ngarobrol. Mani sagala dicaritakeun. Sakapeung sok amprok jeung nu wawuh tapi ukur nanya saperluna masing-masing boga tujuan. Hari bari ngobrol mah najan jauh ge teu karasa. Nyaho-nyaho geus anyog ka jalan raya. Harita masih keneh aya mobil anu kawadokeun. Lain rek muru-muru waktu jadi teu kudu ana mobil ku leumpang ge cukup. Nya ka ajeun atuh. Leumpangnya leumpang. Tapi mun aya mojang nu naek kana mobil, urang nurutan. Satuju lah, satuju. Terus dua nana leumpang bangun tenang, teureun ngobrol, dibarung ku Sukaseri. Mun tepung jeung batur silih gupayan mun aya nu dipikaresep dikeprokan atawa disuitan. Barang tepi katanyakan pasir impun aya nu megat dua mojang anu gareulis jeung lenyang. Sidik pisan kasorot ku cahaya bulan. Atuh Karmin jeung Harli maniku metap. Jiga nu laparna kereg duanana areureun hayang ngobrol jeung Nyi Mojang. Damal naon nyai? Megat mobil? Ceu Karmin bari gek diuk. Teu jauh ti dua mojang. Nu keur ngajaranteng sisi jalan. Kawas nu keur megat mobil. Harita ditanya kitu teh teu ngajawab ukur imut. Nu pikalucueun nambahan panasaran. Pikeun Karmin mah. Ulah isin-isin nyai. Da akang mah moal naon-naon kitu sote naros we atuh. Bili peryogi ku mobil ku akang rek dipangmegatkeun da akang ge nuju megat mobil teh nanging rada susahnya. Ceu Karmin teu asa-asa nyaritana sonagar jeung gede wawanen. Harli mangahenen we bari ngabandungan omongan sobatna. Telepat abi teh nuju ngantosan mobil. Nanging tos lami teu aya wae. Oh, kawatos teuing atuh. Naha bade lajeng ka mana nyai teh? Bade ka Dharma Raja. Nanging bade aya peryogi heula ka Bakom. Ngajajabkeun ieu rerencangan. Pokna bari nunjuk ka Mojang anu hiji deui. Anu ditunjuk ngan ukur imut. Oh, kitu.
Nah atuh wengi-wengi teuing kumaha upami teu aya kanaraan makaning beuki wengi wae ye. Akang ge mun teu kapaksa mah hoream. Da wengi mah teu aya kanaraan. Ceuk Karmin jiga nyawe bingung. Padahal hatena mah bunga. Dupi akang bade teras ka mana? Cek Nyemojang balik nanya. Eta bade ka Campaka maksad mah. Nanging upami teu aya kandaraan mah bade teras we ka Dharma Raja akang oge. Oh kitu. Geuning elodan. Cek Nyemojang ngaheureuyan. Sanes elodan. Da aci wungkul akang mah. Upami leres mah aci wungkul kedah wantun ngabuktoskeun. Nah leres akang teh aci wungkul atanapi campur elod. Nyemojang kalah ka beuki wani. Atuh Karmin oge beuki pogot malah mah Harli ge milu nyarita da kabitaeun ku Karmin. Kanggo ngabuktoskeun yen aci wungkul kedah kumaha nyai? Okna Harli semua asa-asa gene. Pamangget nu aci wungkul kedah ageng wawanen. Kedah satria sareng jujur. Tak eta tawis yen aci wungkul. Mangga urang buktoskeun. Nah kedah kumaha carana? Cek Harli semunang dang. Sieun kapieulaan ku Karmin. Oh nyai. Kedah kumaha tah ngabuktoskeunana atuh? Upami laras pamaget anu aci wungkul kedah wantun ngajajabkeun abdi ka Bakom atanapi langsung ka Dharma Raja. Mapah? Upami teu aya mobil mah kapaksa mapah. Margi kumaha deui atuh da hiber mah teu tiasa. Mitra, Karmin jeung Harli silih teuteup. Duanana rada seungah ari kudu ngajajabkeun ka Dharma Raja mah. Ada puguh lain lalakon deukeut-deukeut. Moal tepi ku satengah jam. Pokona mah sieun di pasir hingkikna. Bisi aya anu megat mangkaning jauh ka ditu ka dieu. Wantun atanapi henteu Kang? Wantun lah. Nah, da moal ngeplek jawer ngadar jangjang. Da lain hayam lisung akang mah, tapi hayam jalak tukang diadu. Hayu najan kudu jajab ka Dharma Raja oge, tapi Ceuk Karmin jiga nu asa-asa. Kalah ngaheheh teu puguh. Bade munut buruh. Sanes eta hoyong terang heula jenengan. Abdi mah pun asri. Nyemojang nyebutkeun ngaranna. Adi pun Maya. Mojang hiji deui ngaku ngaran Maya. Oh, nuhun pisan atuh. Akang bingah geus terang jenengan nyai. Ayeuna mah moal kagok. Nanging kadah nyebat kumaha ari akang? Nyebat naon ka nyai? Sebat we asri. Ari ka Maya nyebat naon anu berenahnya? Cek Harli. Sebat we Maya atanapi Emai. Cek Nyemojang anu ngaran Maya. Ayo atuh urang mios bari begat mobil. Margi ari ngantosan wae mah bilih teu aya. Nu antukna moal tiasa mulih ka bumi. Lain kitu li, nya satuju lah. Cek Harli deui. Abdi ge satuju nanging abdi hoyong terang heula jenengan akang duaan. Dupi anu jangkung aya kumisan. Saha jenenganana? Akang mah pun Karmin. Dupi anu nganggo jaket hideung saha? Akang Harli bujang asli ti Cikekes Kaler. Dupi Kang Karmin ti mana kawit? Cager wara mitra. Hanya kal ka bujeng Neng Nom. Cekap dugi ka dieu heula mitra. Nuhun kana perhatosanana. Carios randa beng serat insyaallah enjing dina seri nu kadua urang teraskeun. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.